Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Herlina Febriani, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor UKG saya 2019-00489241. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya membuat video pembelajaran inovatif untuk uji kinerja dengan materi pembelajaran diantara kelas 11 di SMA Negeri 3 Sumedang. Materi yang saya sampaikan yaitu materi pertemuan pertama. Berikut saya lampirkan juga biodata saya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak siap. Satu aja orang mawitan diajar. Saya orang doa mawitan. Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya ulang halamun ahlam ayah Astrid Nazla darat Aulia dibaca terakhir oh tidak mau bagian dari bawah apa Bang Suri ada rencana tidak mau Aulia rencana ulang enggak lama amin hobi nah ayeuna mah ibu badena ros ya kakali sareng materi ulang dinten ayeuna dipayun kaos naon cenah materina biasa oke kantos muping diantara kantos oke cing atunya kantos muping kantos tah di mana wae sih biasana tinggal diantara rapat upacara TV naon deui penampilan lomba leres pisan aya nu biasa teu ngadefinisikeun naon atuh salarasna aya diantara abi bu mangga di antara teh nyaeta nepikeun atawa nyuarakeun ka audiens oke nyaritakeun atawa nyuarakeun cenanya ka audiensna saha ieu audiens teh nya cing ari ibu ayeuna nyarios kieu nuju biantara sanes nuju biantara sanes ibu sanes benten acara ari ibu mengajar
benten acara kumaha acarana. Hartos? Hartos. Oke, be atas apersepsi nya. Tapi kata wisna lalu leus ieu nya taruduh nudutan seueur PR. Oke, atuh supados langkung sumanget ayeuna urang ice breathing heula ya. Cobi pandanganna kaluhurkeun. Goyang-goyang. Meh tertuluh. Ayo bertuluh, goyang-goyang. Oke, atas sekap, turun ke. Ayeuna ibu bade ngetes fokus atas paki. Paki malah video. Oke, ayeuna urang cobi namina ibu gaduh keprok ganjil genap. Kantos mungkin ganjil genap. Kantos. Biasanya naon ganjil genap? Gitu. Ya. Terus lamun misalkan urang erek lebaran diganjil genapkeun. Nah, ayeuna mah di kelas uji cobana. Ya. Upami ibu nyebatkeun ganjil angka ganjil maksudnya misalkan 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Eta berarti keprokna sakali. Ya, cobian. 1, 7 sampai 7 kalinya. Emon, kedah fokus. Upami angkana ganjil berarti keprokna sakali. Upami genap berarti keprokna 2 kali. Angka genap keprokna 2 kali. Siap? Ya. Oke. 2 genap. Ayo fokus. Sepadan dulu. Dek. 5. Tujuannya dapat naon batur supados langkung fokus ya. Nah, mudah-mudahan saatos nembe urang ice breaking hidup langkung kamotivasi, langkung sumanget kamu diajar dinten ayeuna. Komo materi materina biantara ya. Kayak urang tinggal contoh biantara teh kumaha aya dina acara naon wae sareng sanesana. Siap? Siap. Oke, ayeuna sate acan lebat ya. Urang tinggal heula materi biantara teh aya KD ngagaduhan KD heula nya aya KD, aya IPK, aya tujuan. Ya. Nah, kayak urang jelaskeun langkung jelasna. Ayeuna mah ibu bade pretest lisan heula. Ya, pretest lisan sate acan dijelaskeun ieu. Nah, aya soal sabaraha soal. Anu kahiji, hidup uninga biantara terang. Walaranana terang ya. Nu kadua, dibentenkeun janten sabaraha jenis biantara teh? 2. Anu aya 2? Formal sareng teu formal. Oke lah nya. Salajengna, cobi. Upami contoh biantara dina kegiatan resmi atau formal saur hidup mah naon wae? Pacaran. Boleh sidang. Heeh, sidang. Rapat. Oke, urang tinggal bagian ayeuna atosnya nembe pretest atau saya lisan berarti gaduh tamampu awal hidup. Ayeuna urang tinggal KD, IPK sareng tujuan. Ari KD naon kompetensi dasar. Kompetensi dasarna menganalisis isi, struktur dan aspek kebahasaan teks biantara. Nu kaduana mendemonstrasikan. Ieu mendemonstrasikan teh lain demo. Sanesnya KD. Wah, ieu diajar demo sih teu balik sanes ya. Tapi hartosna teh mempraktekkan sapertos kumaha sih biantara teh ke urang sasarengan ya. Tapi dina lawungan kahiji atau pertemuan pertama mah mung saukur latihan. Latihan kumaha sih urang teh upami bade biantara engke hideuk wawakil di kelompok ke berkelompok. Aya anu salah sawios atau biduaan atau tiluan macakeun, maca lomba teks ya, teks biantara. Siap? Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Runtuyan mutiara pujati iran widuri, puji ranggian intan pangalem ungkaban kasugema sukma, ungkaran pamuja zat kanumur bawi sesa, zat anu sinenjang kaheman, buktosna heman kahamba-hambana, nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Moal bogoh mun teu wano hati naon? Diantara teh nyarita di hareupeun balarea tadi saure Pak ya ngadugikeun ya kalauan eusina luyu jeung tujuan kamu apa ya misalkan cecep tujuan abi mah bade ngajak ka balarea supados kita naonnya misalkan kita ngahilangkeun budaya Sunda nah berarti tujuan teh eta gitu kada disaluyukeun eusina saluyu sareng tema. Ayeuna bager atos napi materi tos paham tah ayeuna mah wayahna urang lebet kana ngerjakeun LKPD sateu acan eta nya ibu engke bade ngetes heula ya teras bade naon namina teh bade milih ketua kelompok ya nah cing ketua naon we ieu mah aya nu persa teh janten ketua 5 kelompok cung anu persa sari bade asri bade oh, Alif. Nah, saha jadi bade? Alif, oh Alif. Saha tuh bade sok. Hiji. Dia tanggu ibu. Oke, Cece. Siap. Ibu Reva, Cindy, Zahra. Hiji. Oke, Dani, cenanya ge sapakean sabangku. Oke, hatur nuhun. Cik atuh mangga ka payung heula. Nah, ieu candak anu warna beureum. Ya, anu warna beureum. Asa undianna candak beureum. Sok. Tangan tilu mangga dibuka. Ya tangan tilu ya. 2, 3, entar disebatkeun. Oke, atos. Hadir. Makasih ya Allah. Hadir. Tunggu saya ya mah. Jadi enggak tahu lagi yang Oke. Ketuana atas nyanda. Nah, ayeuna bagian anggota nu nyanda undian. Siap? Siap. Bebasnya nyanda apa di lebat ieu. Ti dieu heula. Nyanda. Bawa kali buka. Nyanda kamu. Mulus sampai bismillah. Sekarang bagian siapa? Cobi ayeuna dina etangan tilu sasarangan dibuka siapnya hiji 2 3 buka atas ayo ya oke ayeuna bagian ketuana atau milarian anakna ya indukna milarian anakna mangga bersuara
ngerjakeun LKPD. Tah, ieu tampilan LKPD na bagian kumaha cara ngerjakeunana? Dilebetna aya 3 hal anu kudu dikerjakeun. Hiji, milih jenisna naon? Resmi atau non resmi? Ya. Kedua, metodena naon? Ya. Nah, tadina lah supados langkung afdol urang lakihan heula. Nah, ayeuna mah ieu. Oke, diaoskeun. Hideuk bagian milih. Ya, kinten-kinten nu mana anu cocok. Kan ieu alit teka tawisnya cobi. Perhatikan ya, perhatikan dahulu. Ibu guru bahasa Sunda anu kuring kuring dipihormat. Salam panghormat, urang cobian, balas antara pinten. Nah, ayeuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panutup. Puji sinareng syukur, maka urang sagakeun. Urang tina. Mantap, saya karena kumaha mangga ayeuna ibu gaduh ieu sekarang. Amplop digital. Nah, hidup mangga milih. Kelompok mahalanya. Dia lah. Kelompok petok-petok pada nomor sabaraha? 4. Oke. Ya. Ebot nomor 4. Oke, orang buka sasaran. Nah, jadi ternyata sadayana QR code ya. Kanggo naon QR code ieu teh bageun. Nah, tos ieu mangga wawakil kelompokna kapayun. Scan QR code-na nganggo HP. Ieu teh kanggo ngakses ELKPD. Hartos teh. Nah, mangga bageun ayeuna wawakil kelompokna anu bade scan QR code-na mangga kapayun. Nomor 5. Biasa? Biasa, Bu. Oke, kabuka LKPD-na kabuka. Oke, sip. Kumaha cara ngerjakeunana? Ya, di dieu seueur pisan kumaha seueur teuing. Nah, dina carana bageun. Di dieu teh aya teks diantara, aya jenis diantara, aya nangteukeun metode diantara. Ya, aya seueur, pokona mah seueur pisan. Kumaha carana? Nah, buka heula nu kahiji mah ieu na teks diantarana heula anu full. Mana bagian mana ini pada naros heula? Kakak, pada naros ya, kumaha? Cara ngerjakeunna diketik di kolom komentar. Terus bisa ya, patarusan saya. Kumaha cara ngerjakeunana Bu ieu teh? Mangga di dieu aya tulisan tambahkan komentar. Ketik di dinya, kursorna arahkeun ka dinya, lajeng oke ketikeun. Ya, aya di pada naros. Oke, kumaha? Dinamian teh, Bu. Oh, dinamian teh laras pisan, hatur nuhun Farhan sae. Janten upami misalkeun ke bagian saha analisis kadalapan. Farhan. Nembe jawabanana naon? Misalkeun Farhan, mukadimah. Eta bagianana siga itu. Paham tos teu? Oke, aya di pada naros. Mangga berarti Ngerjakeunna kedah dibagi-baginya. leres. Berarti ngerjakeunana kedah dibagi. Sadayana kedah kabagian ngerjakeun. Kahartos? Oke, ya. Terus tos eta tong hilap bageun. Tong hilap kanggo diajar latihan macakeun diantara. Ya, jadi teh ngademonstrasikeun. Oke, dipresentasikan deh Bu, dipresentasikan. Kapayun, kepada kapayun di meja masing-masing. Oke, Ibu di dieu bari beunkeun, beri nilai. Namun bisa leres, poinna berarti hiji. Ya, anu analisis ieu kan aya 10. Hiji, sapoin. Anu tadi naon namina teh jenis 5, metode 5. Digabung jadi 20 sadayana. Nah, dibagi 2.
Kami misalkan biasa kayak ngaku scan deui di payung ya. Oke, urang cobi ka kelompok salajengna. Kumaha atos ngabagi-bagina atos tuh tos ngalitan ngerjakeun tos. Ulangi lagi nanti masukkan ya Satria. Nah, itu Stefania, Satria Haragas. Biasa diklik teu gambarna. Biasa. Kerjakan sadayana nya. Mangga urang cek ka paling dieu. Atos ngapunten. Biasa teh. Sabuka. Atos gaduh bagian-bagianna. Bieu jeung ngerjakeun. HP-na 2 misalkan anu tiasa akses. Tapi bagi-bagi nyaget pesan HP-na pasikeun nya. Kalau misalkan aya kendala, misalkan pesan pagi biasa scan ulang di kayu. Oke? Kalau mau mangkancing, dipastikan kampus kanggo diskusi antara wisawala ngerjakeunana kirang langkung 15 menit sekap. Enggak, dikerjakeun. Oke, anu presentasina cekap saurang. Ngadeg sebabkeun analisis kalimat. Ieu beuteun naon ke urang cek sasangan balas atapi teu pamileres henging poin sapertos kitu. Ya. Jadi langsung dicek di payun supados ketawi nilaina. Wah, saudara soalnya gitu. Kumaha. Ulangilah, latihan macakeun. Sok ke bagianana. Carana kumaha bu teksna? Aya teks di antara bukan eta. Keaos nya. Teks di antara na klik. Teras tos eta lajeng ke diaoskeun. Tiluan, cepat tiluan. Oke, kelompok naon ieu teh? Kelompok B. Oke. Maka ada sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pelajaran di kelompok B. Mari mendengarkan kegiatan kamu mulai kegiatan sudah berapa? Jenisna bagus. Kemudian kelompok KE jenis yang mana? Resmi. Salam diterbitkan dengan menggunakan salah satu kerjaan resmi. Oke, laras bisa ya. Salah jumlah metodenya apa naon? Metodenya impromptu. Mati naon impromptu kan naon harusna? Salam dadakan laras bisa. Ya 50. Salah jumlah analisis kan hiji bageun aoskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tidak salah buka. Salam buka laras bisa. Anu kadua
monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Sadaya puji kagungan Allah nu mubreng alam sholawat sinarang salam mugi salamina kasanggakeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sobatna mugi ka urang salaku umatna amin ya rabbal alamin. Cekap geulis salajengna. Ibu guru hamanteun simkuring sareng sadaya rerencangan anu geus simkuring di pikadeus. Satu acan dikawitan simkuring sejak mahatur nuhun ka panata acara anu parantos mapaling wartos ka simkuring kanggo sasanggem dina di acara. Simkuring ngadebi payungan hadirin sadaya sejak umajak ka hadirin kanggo sasarengan ngamumule budaya Sunda anu kakida buhana. Cekap sayang. Nah, oke. Atur nuhun, mangga. Hadirin mangga simkuring. Tartosna hadirin sadaya urus modal mau hadirin deui. Sebelum mangga diombe. Udah ridho malupi sasawiya resmi di Jakarta. Terusna kami gandeng di Desa Cibubu. Terusna membuat Kabupaten Sunda. Cekap sayang, cali. Mangga urang empang ke anu pada kesingkeun mangga anu komentar cuk. Kumaha yang pada disebutkeun. Isinan ieu waktu mangga mare. Atau saya bun, cuma carana lempang jadi Oh, tidak ada ekspresi. Oh, jangan macam sebenarnya. Oke, hatur nuhun rek saya bisa. Ayo pada nyampikeun deui. Sini kumaha? Tapi narawang teh gak ngerti. Oh, narawang deui cenah kumaha bener. Oke, hatur nuhun. Empang sana deui. Jangan kepawat sana pada presentasi. Tapi sebatkan suarana. Kenapa ya? Ya, ini bakal ingat kan suarana di payun berarti eta sarana hidup ragapkeun ibu diawakeun soalna tinggal pilihanna metode naon nalar dadakan atau naon siap siap urang tinggal sasana siapnya cecep kapeto jadi panata buku calagara put SMA Negeri 3 Sumedang anu ka-18 manehna nataharkeun diantara pamakan akan napi pidato sambutan sangkan alus nalika poean kudu nepikeun diantara di hareupeun balarea. Kanggo nembe ya, urang tos diajar luar biasa pisan di kawin, presentasi, terus nembe urang tos ge luar biasa pokoknya kita
dina kromna masing-masing. Lajeng lebetkeun kode ieu. 718-382 kodena. 718-382. Upami antos mangga join. Ya, kita tacan di ieu ku tacan di start. Rapu. Nah, terus di sana. Tok. Tos ya? Tacan. Bu. Oke, tenang. Yos. Aya 10 soal bageun PG sadayana, mangga engke kerjakeun masing taliti. Waktosna 10. Ya, saya eta biasa nyusul. Ya, siap? Mangga, cepet. Coba diron apa soal apa sih harian? Ayo bener. Katalis nama aya anu di handap KKM bager sarae ya. Nah, ieu hasilna upami teh aya nu remeh kumaha? Hasilna disampe di handap ieu kitu nya. Kita mengerjakan ulang biasa dikerjakan di sini ya. Ya, sampai urang atas evaluasi. Saya bisa keren. Tang ayeuna mah cobi. Ibu bade naros urang refleksi. Kumaha parosan hidup diajar dinten ayeuna bade ngabdikeun? Iya. Oh, resep aya gemna. Oke, aya deui. Tersebut terkadang bertas pelajaran. Oh, terkadang jelas. Oke. Oh, terus kumaha cek? Suruh lepak. Nama main game pakai teknologi. Bener pisan ya. Jadi tos berbasis teknologi. Oke, ini pada ngabdikeun pengalaman diajar dinten ayeuna. Cekap? Oke, cik atuh pamit itu ibu ngaros nya. Cobi upami itu aya susah teu diajar dinten ayeuna. Oke. Dina nangtoskeun metode ngabentenkeun jenis diantara aya nu susah teu. Paling itu Bu, paling ada yang pakai strukturna. Oh, palironnya, paliron kene. Oke. Terus aya deui nu bade ngabdikeun? Cekap? Terus kanggo kapayuna supados langkung saya deui kumaha? Ada kumaha? Ada sering latihan supaya kamu lancar Bu. Oh, anu ieu nya, anu pas diantara, leres pisan. Upami tadi anu masalah anu jirang taliti kedah kumaha? Abi Bu. Kudu leuwih taliti. Nah, bageun atos rapih deui nya ayeuna mah kanggo mungkas kagiatan ya sadaya ditutup ku ibu mangga urang ngaduan sesarengan mangga dipimpin Sandy. Saya agak siap. Saya baca di pungkas. Saya orang ngadoa pina mana, ngadoa ngawitan. Tengse. Hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan mipaliman luar biasa dinten ayeuna